Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade tumaros. Perkawis lamun sim abdi nuju head. Heg nyisiran rambut sinarang deg-degan kuku. Eta kedah diadusan atanapi teu kedah. Jawabanana perkawis rambut anu rontok nalika disisiran atanapi ngahaja dirabut atanapi diteuk-teuk dicukur nalika keur head atanapi kuku anu diteuk-teukan nalika keur head tah engke tatkala headna geus saat nalika adusna eta si rambut eta si kuku lamun teu diadusan ge teu matak nanaon oge teu matak doraka. Sabab hukumna ulah neukeukeun rambut, ulah neukeukeun kuku jeung anggota badan anu sanesna nalika keur head atanapi keur junub eta teh hanya sekedar sunnah. Atuh lamun diteuk-teuk, lamun dirabut, heg teu diadusan kena moal matak doraka. Ngan upami bade diadusan nalika engke adus eta rambut jeung kuku teu nanaon mangga-mangga bae sae. Supados engke nalika di akhirat eta hadas gede teh moal balik ka urang sebagai tabekitan panyeukseup panegur ku sabab teu diadusan. Sakumaha keterangan dina kitab Nihayatuz Zen halaman 31. Waman ari sing saha bae jalma eta lazima wajib hukaye si eman naon guslun adus yusanu tah disunatkeun lau pikeun ieu si jalma teh naon alla yuzila ulah ngahilangkeun ieu si jalma syai'an kana naon bae perkara min badanihi tina badanna ieu si jalma walau daman sanajan perkara eta teh berupa darah au sya'ron atawa rambut au zufron atawa kuku hatta yagtasila sehingga adus heula. Lamun geus adus mah mangga teu nanaon eta kuku rek diteuk-teukan eta rambut rek dicukuran ogenan teu nanaon. Lianna kulla juz'in karena sanyana setiap anggota tubuh yang udulahu fil akhirah sadayana engke bakal dibalikeun di akhirat. Falau azalahu tuluy lamun ngahilangkeun ieu si jalma kana sebagian tina anggota tubuhna boh rambut ataupun kuku dan sebagainya qoblal ghusli memeh adus ada alaihi al hadasul akbar tah engke hadas gedena bakal balik ka eta jalma tabekitan sebagai panyeukseup teguran lisasi pikeun eta jalma karena neukeukeun kuku neukeukeun rambut nalika keur kaayaan junub atanapi haid. Tah matak supaya engke eta anggota tubuh anu diteuk-teukan anu rontok nalika keur haid supaya henteu balik deui eta berupa hadas gede supaya teu nyeukseukan henteu negur ka urang maka we diadusan. Jadi sebagai ihtiyat. Anapun lamun teu diadusan ge teu matak nanaon teu matak doraka tapi wayahna ke di akhirat ditegur hanya sekedar teguran bukan siksaan. Karena hukumna ulah neukteuk rambut, ulah neukteuk kuku, ulah ngarabut rambut nalika keur haid eta teh hanya sekedar sunnah lain wajib. Matak lamun dipidamel heg teu diadusan moal matak doraka ngan wayahna meunang panyeukseukan. Wallahu a'lam bishawab.